Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Abdi Muhammad Rizal Falkadli dari kelas 10-8, absen 20. Ngajaga budaya Sunda. Puji syukur orang panjatkeun ka Gusti Nu Maha Suci margi urang tiasa nentakeun dina kaayaan hadirin nu dihormat. Dina kesempatan ieu kuring bade nyarioskeun ngenaan pentingna ngajaga budaya Sunda. Budaya Sunda merupakan warisan keturunan anu kudu dijaga. Aya kasenian sapertos jargongan, wayang golek, sareng basa Sunda anu kudu urang pelajari. Ayeuna loba monumen anu mokokeun budaya urang. Kusabat eta urang kudu ngamuk budaya Sunda ku cara diajar sareng nu kacinta budaya urang sorangan. Mugi budaya Sunda tetap lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan make sepatu roda. Pulang ke rumah ambil alat pancing. Ayo kita ngajaga budaya Sunda agar tidak kalah dengan budaya asing. Indit ka pasar meuli ikan arwana. Uwihna ningali padi. Mugi aya mangpaat ka anu sadayana. Hatur nuhun geus ngadengekeun abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.